Sampurasun baraya lain kusi dimanapun kalian berada. Lain papata episode ka tilu. Pertanyaan ti di Rapi 18. Kumaha resiko boga kabogoh geulis? Kitu we ditanyakeun. Kahiji, mun maneh boga kabogoh geulis akan sangat rawan di udag ku batur. Geulis wajar lalaki mana numbung nu geulis heueuh. Kadua, di saat boga kabogoh geulis resikona maneh akan dengan babari diputuskeun ku awewe eta karena udah geulis sanggup dengan anu sejen, apalagi lamun maneh henteu kasep. Katilu, resiko boga kabogoh geulis maneh akan nyaah pisan dan si ituna akan biasa aja. Lamun pasea maneh bakal anu eleh, lamun aya nanaon maneh anu bakal dihandap. Berarti mending boga kabogoh yang bangetnya biasa aja tapi hatinya bisa membuat kamu nyaman dan bahagia. Sampurasun.